Cau teh kieu baheula teh Bismillah heula. aya Mang Uca di kebon. Mang Uca ka mana mangul cau heula Uca ngaranna cau gitu teh. Pan duaan yang mau Uca teh. Mang Uca teh duaan yang mau jadi cau. Komo di lemur ieu di Cibatu nya ieu. Ai pamajikan Mang Ece, sakina ai awena Titi. Jadi Eti ngaranna teh disingkat budak teh Eti budakna teh. Ai cek mah teh Bang Cek, ieu cau teh. Saturuy. Kok pejang maneh eta mah seuhangna mah teh. Naha aja teh. Eta Bu Titi teh mah ulah cenah. Ah, nah Mang Ece keur bae Mang Ece mah jang nu ngeunahna teh. Bu Titi mah pamajikan aing sia Titi mah cenah. Oh, ulah teh. Ulah Bu Titi mah. Apaan eta ge basa di Lingasari. Di Galunggung cenah baheula nya. Eta teh Pan budak wawoy teh eta Abas pan kawin. Oh, eta mah Minang eta mah lah. Anakna Temer anakna mah. Telin baskom. Lain. Budak uwa baheula. Ngabodon. Ganti. Budak uwa tadina si Ajmi nya rek ngaran Dasman. Ayeuna mah budak teh Dasman teh can aya Al-Qur'anna Dasman sok singkatan Dais Aman teh. Si Pira sini da rek Amanda. Zaman udah roti Aman Dais. Aman Dais tuh. Tidinya. Ngobrol teh Jalmi teh. Jalmi. Kumaha maksudna ya? Tapi bujang-bujang Jalmi. Monyet ge indungna jeung anakna ngobrol. Tah eta cau. Lamun cau dituang hareupeun sebaha misra. Wah we mau eta we ripu we urang manuk teh para campur. Matak dina hajatan wa paling sarining gampang da ieu. Melak dina hajatan dibere cau sabaturuy we. Aduh, teh dicurug eta tempat cau dikim cau ti si Solok. Kabur aduh ieu teh. Lamun dituang monyet. Tapi dituang ku Jalmi mah Jalmi. Nya, tah pamit ku Aman udah ngeureum monyet. Tapi eta monyet indungna jeung anakna ngobrol. Kumaha? Ningali anu mandi. Kumaha cenah? Eta cek budak ka indungna. Baburah wae lain. Mah cenah. Lain cenanya urang jeung manusia teh bedana saeutik. Naon cenah. Lain urang mah cenah buntut teh cenah di tukang, manusia mah buntutna di hareup. Bener Aman keur mandi. Oh, keur mandi nya aduh ge. Aya kitu si Kamang we. Lain buntut cek eta mah. Alam gatrik. Gatrik. Kanyut. Oh, wa teh bujat kanyut teh gitu ah. Naon lemesna kanyut? Oh, lemesna mah Mamas. Satu di amplas. Lemesna mah. Cik, lamun jut Mamas sopan teu. Mamas ngepulukeun tai Mamas. Biar roe mah obrolan deui mah loba pulunganeunana ieu mah asli kanyut. Besok ngomong ieu mah. Kanyut apaan aya Mata Pak RW. Lamun cicing di ulang mal bisa sare. Daw bala di sorangan. Coba pindah ke curug ke dia aya Abah Damin teu tingali. Aduh, kasenangan mah. Bae dipapakeun Hibur gitu. Aduh, papakeun ku siwa isukan bae. Kangen ka Pak RW teh. Kan dia Pak RW nya. Pak RW, Pak RW teh nyata sampean apa? Tuurna. Abah usia sampai tahun, Bah? 80 lebih. Wah, luar biasa Abah barokah umur ya. Abi biheung kaos Abah usia kayaknya kayak gitu, Bah. Aman geus oge pae. Na kumaha alo mah sumur ka Turban Nyiru. Saera nih kita aja umur teh centang tuh pangeran teh bebeja bating Abah teh heula abi paneuri kita mau teh. Kitu nya Bah. Lamun abi teh heula mah tuh Abah urang ngaruang, Abah urang ngrebkeun. Bener. Itu atuh mah. Ya ilmu euy. Mata kudu atuh Bah, aman panjang umur teh. Aman tenaga gede kene gitu. Abah pan geus lemah. Si Abeh maot sok urang ngrebkeun kersa teu. Lemah air ngrebkeun si Abeh maot mah. Jero ilmu. Aya 2 meter berenya ngari. Ya insyaallah lah.